demo peristiwa umatak aing cek sisiniran teh mau boboko rag-rag ti para ninggang kana pileuiteun wong cilik ripuh sangsara pejabat mah teu ingetkeun nya sang kudu kaleuweung-leuweung kalangkang kalakai dan maruragan pemimpin barayut beuteung rahayat mah kukurubukan diantepan rincik-rincik cenah hujan leutik para laku janji tambaga anu leutik mah peceklik nu di luhur mah betraja tega cawamon cenah geuning dikurangan malati kapipir-pipir pemimpin sebuah sorangan rakyat leutik teu kapikir melak dina ngomong nu hiji dikacaikeun loba pejabat secara rombong ka rakyat mah teu merhatikeun imah gede kusena lobana opat jalma gede geuning loba anu bangsat ewer dina kawir badenge jog-jog disada pamimpin kudu dijiwir sabab yang syarakeun ka rakyatna tuh jago masak menang ulub kuih selemu dijualan keur aing mana teu kabagean kadong-dong anu dirujak cik dewek menta euy alah atuh da sagala rupa pasoalan oge nya euy hirup teh nu angus anu mah jang urang ngadoakeun nya euy ka murang kali anu disepitan sadayana ieu mudah-mudahan sing jadi jalmi anu guna pikeun kepentingan negara bangsa katut hirupna jejeg ancep dina agamana atuh cenah ibu hajah ena maret mudah-mudahan cing engal damang nya atuh para putrana cing sarehat teh sing ngarageun milik simul nama ieu we hiburan teh bet kahujanan si horeng ieu teh rezeki ti Mikail mudah-mudahan tilas kagentosanana cing kagentos tilas karugelanana cing kagentos anu melipat ganda nganuhunkeun ieu ka Bapak Camat dewa setapna Bapak Peneliti Kebudayaan Bapak Dan Ramil Bapak Kapolsek Bapak Kepala Desa dewa setapna Bapak RW Bapak RT Bapak-bapak keamanan ti sadana pihak atuh cenah tatangi nu kagungan maksad kantos oge kagandengan dina wengi ieu moal tibra kulemna kaganggu pakaranganana nuhun ku widi mantena kurang pararea ieu doa nu nongton nu ditonton nu dicalan atuh cenah tatangi nu kagungan maksad boh nu kagungan maksad sakulawargi murang kali sepitan sadayana mudah-mudahan cing sami-sami ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wilujeng tepang sareng urang Cibisoro, urang Bojong, urang Mandalawangi, urang Pasir Hubud, urang Pasanggrahan, urang Cihanyir, urang balik isu atuh para inohong terarepang ya Bapak Lili, Pak Asep, Pak Mama, Pak Jajang, sareng Pak Irin, Pak Nandang, Pak Endah, ulah warga Maret, Bapak Eko Sasi, nya atuh di perusahaan Bata Merah oge tekantun seniman seniwati oge keluarga besar Yonif 330 wilujeng tepang sareng akang saparakan salame ka juragan komandana gitu nya ti akang kepada nyon nya
tak gitu ieu nya kitu teh atuh hiburan ieu teh tangtosna oge seueur lepatna seueur kakiranganana hapunten tina nu pihak kakiranganana ti akang saprakanca ieu manyangakeun sabrang salayan we lebet ka cabe mah henteu nyanggakeun tabih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kula sonten-sonten we tabih ngalamun ulah jadi ejekan anu cing jadi ajakan demi kahijina antar kesatuan sareng persatuan bangsa di negara ya ulah pecah belah antara urang bangsa urang jeung bangsa urang amuran hayu urang runtut raut sawyunan mun dicai mah cing jadi saleuwi di darat mah cing jadi salebak sapapait samamanis sabagja jeung satanggung jawab ya ulah pecah belah ulah tawuran pepeuliheun di luhur tawuran teh can angeus urang ulah tah kitu urang teh seueur kekiranganana lemah ongkoh da geus karolot urang teh lain ayeuna mah geus loba barudak ngora nu jararagjag ngawayang teh nya akang mah geus ripuh kieu duh karasa huis jadi awak cangkeul terus haream akang teh ngawayang ke dina duit leutik heuh iya kitu ya tah kitu ngadoa teh mudah-mudahan kenging ijabah Allahnya mudah-mudahan sakali deui kapayun cing tiasa ditepangkeun deui sareng akang saparakanca oh sebut syahad Allah cepot juragan dari itu bodoh obat kemana mana teh saya aku semaka pihatur nuhun bot 13 tahun abdi teh tepung deudeuk cepot kan damang agan meujeuh kumaha maneh sing buru-buru bejakeun di mana Kangjeng Rama salamet kan salamet bener salamet sadayana oge teh aya nu kuciwa teh kuciwa nuhun aduh kumaha tuang ibu saya nuhun juragan berbakesa anu sok pager ka abdi kumaha saya mengkali kami teh sok ngintu belut kanya teh kasenang teh belut ieu ngapuran maneh mah yang dibayar bae tong sok kitu akan ieu eta mah nya maneh masih hanuhun ieu semaka pihatur nuhun dulu kamana si gareng tengiring ulah baca nu teh papada ada papangi di dieu samuhun sesulumputan abdi teh ieu dagang iya bilih ka penaku teh ti nagara astina ya bade nepangan pelan saurna pandawa teh mulihna teh pan sasasih deui ieu teh ya bade kapringgandani teuning nuhun di mana naon teh Kangjeng Rama nyamurna ke milih aya cak-cak bodas painganya nah ceuk sakawal mah cenah cak-cak teh kudu dipaehan lamun maehan cak-cak teh sunah rasul teh marukana beureun cak-cak anu sok ngalaan reungit dina plok dina tembok eta cak-cak anu sok cekcok anu cek-cek bocek ya eta mata-mata teh cak-cak bodas sok ngadongeng-dongengkeun nu siah batur eta kudu dipaehan jeung kitu
agar muni sehat wae agan